saya doa. Arek kita. Arek non. Modis. Ada ininya nih. Eda. Busuk. Eta. Kunaon mumun mending ada resuas wae. Keur bahagia apa? Kerenan. Keur ngala daun. Yang maisnya. Keur mais. Ih jurang doh. Oh, Kade doh. Dah tempat tuh. Gusti. Didinya teh jiga orang India sih. Buka aja, nggak bisa taruh sirikeun. Sirikeun. Tapi asa kurang mantes mumun. Emang Kayak didinya diledek digra ku si Saro. kajen Kajen diledek oge. Diledek kayak akhirnya ribut geura. Resep eta ribut-ribut sih. Tapi urang isi res. Ini mereka mana? Arek nyamper didinya. Urang teh can kawur ya, pegawai masih loba kena nyamper mereka mana? Ulin ka mana? Boga jam, arek giling jam. Ih, kena arek nyipan teri heula. Arek nyipan teri. Teri. Ayo kan itu orang ulin. Kayak ngajak mah bareng jeung urang. Kayak jo naon didinya? Boga itu kapaisan. Papaisan. Pais naon? Kudu kebo. Ai. Ayo igra ih. Naon sih? Urang teh kan itu si Saro. Meni bawel didinya mau dipais oge kira ieu. Ayo Ayo ka mana? emang si Saro. Ayo tuh. Ih, ayo Kawan kumaha? Edo kadi atuh Edo jalan kan. Ayo tuh. Dia cekelan. Ajrut. Dia cekelan. Winky Winky. Tipsy. Alah. Apa? Aduh. Aduh. Nyerinya. Aduh, kena batu. Ayo. Ayo wacan kena naon? Iya daun aja. Assalamualaikum Sarah. Oh, waalaikumsalam. Kumaha kabarna Teh Narsi? Alhamdulillah cager, kumaha maneh cager teh? Cager alhamdulillah, tapi Saro teh bingung ayeuna teh Saro teh keur ieu keur teu damang salaki jadi teu gawe salaki ayeuna mah. Emang geus boga salaki deui? Enggeus eta anu orang Arab meureun ah. Pokoknya salaki aing diuruskeun teh. Ih salaki sia mah ku aing ditunda di kandang sapi. Di kandang sapi. Heuh atuh tuh dage buru teh kempes-kempes. Sapi. Anak sia doang ku aing diuruskeun. Eta burutna can kempes. Encan. Pas nama geus murai kempes di depakan wae ku sapi. Oh, sugan ditajihan ku sapinya. Ku sapi teh diurutan di tajehan kitu nya. Dikenyotan eta si burutna teh abe kempes. Tapi sapina pae. Eta si kanjutan geus buka. Tapi sapina teh pae. Kuning pae sapina. Cenah gara-gara ngenyot burut salaki sia kena virus eta BUMN. Naon teh nu tadi ayeuna viral? Corona. Heueuh eta virus corona. Obet kan jalan-jalan. Heueuh eta si sapi teh ngantong korobet wae cenah ka kanyut salaki sia teh. Cenah peda gede eta teh ka susuna. Heuh ka susu indungna cenah dikenyotan wae. Jadi pae eta teh anak sapi teh gara-gara eta kena virus corona salaki sia. Dengan karunya etanya. Heueuh kumaha cenah eta nu boga sapi pokona mah ngenta digantian. Engke digantian ku yang dikiriman. Heuh pokona mah nya ulah henteu. Anak sia ge ayeuna mah anak si Nama yang secepatnya balik. heueuh nya pokona mah. Di bandara ke telepon nya. Di bandara. Engke lamun geus di bandara ke ku nasi di eta itu. Heueuh nya. Heuh pokona mah anak sia ge ana garombuhang banget. Kunaon? Anak sia garombuhang banget jajana. Menit teu sebeuheun. Parang Teu sebeuheun hut 12 kilo sapoe. denganan parapan eta we uut padag aja.
Engke koin di Paraban di desa. Lamun bisa mah bere hanyir-hanyir saeutik. Amung bisi kance eta anak sia ke milu salaki sia bararurut. Tuh. Aisyah, Aisyah dandan. Dan itu dekat itu dekat mall. Aisyah dandan wae. Ai dunungan sia ka mana? Teu nempo-nempo. Buku ieu teh arek nganter dudungan ka mall, sudah saro dengan termajikan ka mall. Biasa pan lamun poe minggu teh sok diajakan ka mall nasi teh. Tapi kudu geulis cenah ape loba lalaki nu mapugi itu. Geuning di tempat-tempat ku saro eta mah lain imah. Eta mah geuning lain imah nasi. Dia mah kos kieu imahna modelna. Heueuh nyan eta mah sok aya badai wae kitu nya. Kuda gelede nya. Oh, di dia mah hujan angin. Heeh. Gelede pugu bararadag. Angge kuateun beak tilu. Naon tah? Behel? Sa dirojokan ku behel? Ampun, dirajakan ku behel. Atuh ngeureuh anu ke bau-bau gas ya meunim tidak tilaledes ieu. Mungkin manik turun paanakan. Bisa anak cages 12, cages eusian 2 emang. Ulah bebeja ka batur tapi nya. Heueuh masa keeusian ajina. Keeusian kitu. Teh geus reuneu 14 bulan. Geus 14 bulan. 14 bulan. Aing bingung, eta keureuneun jelema apa keureuneun gajah? Kos sama da jeung jelema jeung gajah da dua. Emang sia dilakian ku gajah gitu. Eta ku orang Arab tapi sagede gajah. Eta maneh keur naon si Mumun si Edo si Mimin kamarana. Saroma keur maraban ieu. Saroma keur maraban anak ieu, anak sapi. Tapi manehna balager teu gua yang ditinggalkeun ka sia balager. Boro-boro bager, saroge kamarinya boga babaturan, ngaranna teh Ceutun. Saro meuni di omel, saro meuni di uurak. Cenah, sama kitu. Asa boga babaturan anyar ge kudu di baba-baba seksi cenah kitu. Atuh kumaha ge nya airanda mah bebas kan nya. Saro meuni di sawah, meuni saro meuni di gulai di sawah. Eta teh tiluan teh si Emok. Jeung si Emok, si Edo, si Mumun, ai kasaro teh meuni itu banget, nu julit banget, budes banget. Ya usia teh lamun geus balik kurang narsinya jadi kurang bales sarongnya. Heeh, pokona namanya orang gabung jeung Cejutun abdi urang teh sareksi tiluan heueuh nya. Akhirnya saya teu gawe emang. Pan keur dangdat di dekat mall. Atuh sia mah nyieun halis teh meuni sataun. Meuni sataun nyieun halis teh. Pan diukir meureunna supaya longgak benggokna teh aya kitu tah. Heuh haisena eta jeung saha emang meuni sorangan wae. Gimana di sorangan wae pan pama eta nanti majikan teh sok mangkat gawe gitu. Aing mah di imah teh sorangan wae nguruskeun imah gede teh. Jaba capek, mobil oge aya 14, uruskeun domba ongko jaba kudu ngarit di dieu teh. Kuli ngarit ongko aing di dieu teh saro setik. Atuh sarua, atuh cama atuh kadinya teh meuni balangsak duae. Kirang barat saya teh bahagia mah. Pugu kumaha atuh da urang teh lamun teh mangkat ka dieu teh moal bayar hutang badan ke depan urang teh di Indonesia teh loba hutang. Kayak kamu yang balik kan di lunasan. Atuh kumaha atuh nya. Saya mah atuh itu wae nagihan wae ka saro cenah. Irasin nasi transferna.
birahat siya balik. Ang dalay seri sedih. Ang kasemenjak saya mangkat aing tadi hina dibully wae ku si Edo, ku si Mumun, eta si Emok. Cenah sia mah, bak ta sia batur sia eueuh cenah. Cara temennya sedih. Pokoknya mah narsinya buktikan ya ke barudak bahwa narsi teh bisa ngebahagiakeun anak-anak narsi. Kalau narsi pokoknya mah tas balik diri tuh narsi kudu mawa mobil 12 mah nya. Jeung Saroh sabelah jeung narsi hiji. Hanya Ku nasi dibere. ke transfernya mobilnya 12. Kayak dikirimkan lewat DNO. Misalnya Saroh anu ngagoroan, misalnya Saroh geus aing nu ngagoroan kan salaki Saroh teh mawa bapana. Kan ieu mah Saroh teh ayeuna teh loba beban. Jadi ngarepotan dia. Duit eueuh. Atuh. Nya geus heula nya. Kayak ku nasi dikiriman ya. Heeh. Jaga kesehatan anak aing pokoknya mah paraban. Heeh. Assalamualaikum ya Narsi. Waalaikumsalam. Dadah. Yang Pareman. Cuma Ma. Dadah. Ini kangen banget tadi pecanjing si Narsi. Jangan manehna rek melikeun mobil Saroh 11. Rek dikirim channel lewat JNE. Ai mobil emang bisa lewat JNE nya. Atuh meureun di karungan ge mah muat. Bahagia banget pokoknya. Sarah, pasti mana? Mumu Cedo. Tas yuk video kalan jeung si Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kunaon? Pakaianna Ih, ayeuna heueuh sih. mah berkerudung. Alhamdulillah. Pasti mana? ya nggak bahagia lah inget tadi tas di PC ku si Narsi. Di itu di transfer mobil 12. 12. Lu kalau bateuing make aku saha? Ya gue ku tatanggain ku aing rek dibagi-bagi ka tatanggain. Ka urang moal. Dan aing Pan eta teh 12, didinya 10 ka urangkeun hiji ewang di si Mumun. atuh itu mah si Narsi aya barha emang. Emang barisan mobil, Ya jeung engke lah, jeung manehna tabungan manehna. kaburu bok bro. Moal haji Atuh teuing. gini lela mobil butut. Pada teh ini mobil butut kan mobil anyar yang penting happy tas video call anjing si Nars. Terpercaya, beneran Kita orang terpercaya. nggak percaya. Mobil 12 teu. ya ampun. Ayo bukti Di can manehna ayeuna geus bara bulan nah itu. Ayo bukti teu eta bikin mobil 12. Bukti Aja. teu. Mana? Namanya ge hari itu kedua aya bukti Pak. Kudu lah. Hidup banget nih si atuh jalan beli banget susah. Mobil 12. Ah paling gak teh jelema markir 12 dipoto kemana nek teh. Heunya. Aduh batur eta mah jelema parkir. Ih, teu percayaan siapa ya fotona anjing si Anak. Nars ya. Tuh buktina tuh kan. Siapa lagi kudu wae aya
dijeleun mata. Atuh pan urang teu percaya kudu aya bukti. Ya kudu percaya kan ayeuna kan si Narsi kan gawe meureun di Arab Tos. Di Arab itu aya mah loba lah. Di Arab memang manehna Mana itu ngegasna biasa. ya tuh lagian minta mobil ke aing ka si Narsi nah. Saya kan bukan nomorna meureun. Pan sia teh dibere 12 beureun. Ya 12 sama kan jeung aing doang meureun ah. Manya ku di supiran ka beda 12. Ya kan diruntuikeun paling di talian ku tambang ABU nu mau. Berarti dijejerkeun ka ditu, Heeh. pantona dibablaskeun. Heeh. Maju, atuh sia ditilang ku polisi. Si mal iya nya kan jeung pas itu teh dijen odong-odong teh ya. Mobil naon heula dibere ku si Narsi teh? Bajaj apa Honda aja apa naon? Cek manehna teh naonnya. Apalagi mobil second. Mobil ayeuna Jazz. 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 Honda Jazz. Heeh. Terus Honda Jazz 2, Alphard 5. Alphard. Alphard. Ya ampun. Sing benel nah. Alphard. Sing benel. Ulah cadel. Ya, kan ai di luar negeri mah sanyaho kan ituna gajina apa lain pakai rupiah iya kos di Indonesia itu Sabaraha pakai sok. dolar. Dolar di Arab baliin dolar. Aya dipakai dolar ge bisa ditukerkeun. Henteu lah di Arab baliin dolar. Di kan manehna mah kan dundunganna orang luar. Bojong gue salah, pas mah curiga deh. Lain mobilnya mobil batur. Di Arab mah real. Emang dolar. Ih, kan dundunganna orang luar, cicing di Arab. Henteu gitu tetep Henteu patuhi. gituan. Itu bisa Kawas dirinya, ya. Kayak Orang gitu luar kan. tetap lah duit orang luar. Kan dirinya di Indonesia. Beda Indonesia rupiah. Ya rupiah kan beda jeung Ya, di luar meskipun negeri. dia orang Cina, misal kerja orang Cina, di dia boga pabrik tetep rupiah nggak gaji ka ieu mah Ih, karyawannya. beda. Nah, itu punya si Narsi ge nya pakai Mata sekolah dolar. teh. Nepi ka itu. Heh, si Narsi ge iya Di nya tapi gerbang digajinya doang. pakai dolar nah jangan di Arab Saudi gawe ge. Tapi ayeuna mah awakna galetik kan karena penyakit corona. Orang tuh kudu di masker. Kudu di masker. Suku naleukeun itu. Eta suku apa naonnya? Ih, menekara ada kosis orang ya. Ih, jijik. Ka dia gerak. Dia. Ningali panangan ningali. Panangan ningali. Ieu naon? Ieu penyakit corona mah tah, penyakit corona ieu. Ih. Najis bulu gaduh. Mereka sama jalur berat. Mana kata? Data. Yo si Mumun. Oh si Edo. Oh si Tata si Emok. Belah. Ini mata sasinya. Sama aja. Ilok motor si Emok. Ih, motor sanya anyar. Motor si Emok gitu. Ilok manehna nyokot dua motornya. Saroh. Emok. Terus saya ngelikan motor Ini motor sama. motor aing tuh. Si aku loba duit nah. Atuh aing itu lo badut mah penampilan aja mah kos ieu. Lu sih sebuta ganti wae motor. Geus tadi rek naon motor aing Iya ditipaling aing atuh tadi keur liwat bingung we eta motor saha ngajak wae gitu. Aing tas tidinya tas ngilikan si Edo jeung si Mumun. Aduh, Si giliran babayang Edo ge. tadi kapanggih jeung aing na ieu diburuan. Nah iya tadi mah. Tuh tadi saya di tukang memang saya di tukang keur ngelonan embe apa kumaha? Aing teh tas ngilikan si Mumun, aing dek lewat tukang supaya tekan nyaho. Makana aing tadi motor ge didorong teh dihirupan Tadi ieu. teh mana teh liwat gitu tuh teh nyaho tas di mana? Atuh jalan ngebel ka aing di araya mah. Iya kan apa lagi kan anya robek. Kumaha si Narsi? Iya tadi aya ngebel kasar video call. Terus kumaha eta hutang? Utang bebas dibayaran karena bulan isukan ge manehna. Geus 2 bulan ieu cenah dek ngomongna dek transfer wae. Ini tadinya saron dek ditransfer cenah mobil 12. Mobil ditransfer. Kayak kok aing diberekeun ke mobil kasih lah duanya. Aing embung aing mobil mah aing kan hutang mobil aing di imah balapang. Yang kayak kok aing bejakeun deui. Maneh teh ngomong dekat kantor dundunganna ka mall. Emang di ditu aya mall. Aya lah di Arab mah gede pisan tadi ge manehna PC. Terus kumaha eta hutang mah? Ya kayak dibayaran ditransfer. Aya nomor rekening. nyawa sorangan. Kayak ditransfer cenah bulan hareup. Ya mungkin can gajian meureun. Tadi keur PC kumaha ngomong. Cenengkenya bulan itu kan Narsi gajian cenengke sabade aing ngasor mobil 12 jeung kasih eta si Emok untuk bayaran Kok aing kamari dicoba di Belgia
Ayo gitu soalnya teh jelas paling irasa rek transfer teh. Kamari teh emok rek transfer teh cenah eueuh sinyal di dieu hujan wae. Gitu. Tapi ka ayeuna eueuh deui. Geus pokona mah aing rek kapan si Edo jeung si Mumun di mana? Ayo. Di mana? Kita lompat sana. Tadi teh ngomong nama itu kasar jauh banget. Atuh hak kurang heuh panampilan mari kumaha ge. Dek berhijab dek seksinya. Atuh berhijab meureun urang keur pikiran urang lempeng. Heeh. Lamun teu hijab meureun urang keur bengkoknya. Heeh. Suara guludugnya. Heeh. Jigana rek hujan. Heeh, sorak beda lain. Eta embe nempokeun sia meninggal ngalai-ngalai. Halo. Itu nu ketap-ketap wae embe. Eta mah congor sia. Cenah eta jelema panggil dulu. Ayo orang Aya keur bahagia. heeh. Gimana keur beban duit. Aya keur main. Ngahaluang wae nya. Ongkos motor eta motor Tengah berat tempokeun lamun bulan ayeuna teh mayar keneh wae aing dek mau dep kolektor. Sina bisi. Hai Bayar. Angsuran Mana ada ketua aja ditagihan ke situ tak. Orang nyanyi budak. Bingung tengah bicaranya sih. Hari di beca adik kieu keur dari kali yo. Angsuran bayar ulah hayang nyokotna doang. gara bayar ulah hese keur ditagihna. Ih, mah palsunya. Palsu ieu mah Nya bodas. Ieu mah aing Nya ge karatan itu. Marai-marai kamari geus marai. Dengan kandang embe anu ribut. Kamari di atas. Heh, kita dibayar. Tugas. Ih, bubututannya eta mah nya. Geus saro. Eta mah usina ge sempak salaki sia. Pan aing teh ditangguran teh ku si Mumun. Eta teh duit di jero tas. Kuan diri teh 17.000. Oh, itu sempak salaki sia mah eta. Bobogan Kan salaki. 17.000 deh hutangna. Masa mau mohonkeun. Mama le matching. 17.000. Kamu sih mah tenar pisan. Kapan kamari teh di deket kana embe teh ku si Mumun ditangguran teng. Heuh ditangguran hutang sia sabaraha? Anu dibayar ku si Mumun sabaraha? 1 juta bayar shit teh. 1 juta deui enok. Heuh kan udah bayar lagi si Mumun 17.000. Ribunya, mah kata nama 17.000. Orang ini 17.000. Pan banyak heuh yang ditangguran teh. Ya daek syukur teh kajen bodo amat. Tapi itu sih Berarti kieu ya meh adil. 17 bagi 2 berarti urang karek mayar sakitu taduan si Mumun. Ih, 17.000 dibayar. Sugan teh kamari teh gede-gede teh nya, eusina teh duit. Pak teh eusian kajut salaki si Mumun. Di Teh masih aya hidang TV kan. teu? Ai, Boga teh aya, teu boga. aya tapi rusak. Ieu naon teu kudu kecap kitu nah di. Lain, aing mah lamun teu boga cokot teh TV. Heuh nya. Cokot, Heuh, ayeuna cokot apa? cokot. Kulkas bawa kulkas. Ulah atuh mah da sakitu-kituna. Ih, teu kitu gua. Eta jen tanda. Jen tanda nya ceuk. Ulah Aisyah deh atuh bayar aya. Bayar atuh. arek bayar kunaon? Kajen ku teh. Salaki sia ka mana? Sada lo kasake teh tambun digawe hantes teh marah ieu da. Tapi piruan. Dengekeun. Siapa piruan we pan ieu aing bersangkutan ge ka. Hei, ieu tapi Kata baturan piruan. aing ayeuna mah. Babaturan. Mumpung eueuh sinarsi balik yang dipenta duitan mata duitan dasar. Ngaku geus kabaca eta mata duitan, ana enggak dikasih saro. Mata duitan. Heeh lah. Mana oge nya. Urang mah geus kieu da enak mah. Ya iyalah geus kieu. Bayar. Bayar, Ayeuna. bayar. Ya mana? Tapi mah Ulah, eta mah teh. hargaannya. Pamancing rezeki urang. Geus mah TV jeung kulkas. Oh, kulkas wae. Ulah. Aisyah buru atuh bayar ayo ulah. Kayak deui bere waktu. Temporari kurang dibayar. Ulah. Ulah. Oh segera nih. Oh, hargaan sih nya. Telepon polisi kurang ya. Pemaksaan itu mah nagihna. Kan kucing. Geus we. Mana TV urang kulkas geus Hanya saja Ulah. Ih, naon sih mun rewel? pemaksaan. Teh pemaksaan eta. bayar utang.
Bayar, bayar. Bangsa nih, bangsa. Kemana sih embok? Kau yang gusti bayar. Taruh hajar. Taruh. Udah. Taruh. Ih. Edo menang. Gue senang. Orang balik ah. Terus. Dia menawasi itu. Sinar teh. Saya tadi keke wae.